urang bae ieu geus keluarga bae mah keluarga bae tah ieu ngangeunakeun ka keluarga dahar ditingkatkeun di poe eta ilum ditingkatkeun maksudna menghargai jeung menghormati kana poe eta lantaran poe eta sangat bersejarah. Nah ieu wasa'ahullah Allah bakal ngajembarkeun ka eta jelema sana tahu sataun eta ujianana lalu asa bae. Allahumma ya rafi'ad darajat Allahumma ya rafi'ad darajat Allah asahu qabulu kabirin lam yajiz bihramin lan utawi kaulasah iku dan terima ni kang tua kang ora apes ya kabir kalawan sebab pikun wa yustaratu buluguhan musba'un sidiatin landan syaratkeun buluguha patemekane ya guru nisba'un syaratiniatin ing seperpuluh diat bain bakidat bakalamun sepi ya guru Bahkan satu amiratin pakai kulima pirang-pirang on dakwaki ilalan dan ucap kenapa lepat layus salatulil fakdi dan syarat kun ya buluk falil fakdi kimatua maka ikut tetap kedua sepi utawi regane guru lan utaya guru liwarasatil janini ku tetap kedua pirang-pirang ahli waris jani walakilatil jani lan ingat dasa sobahe kang natoni wakilan dan ucapakan apa-apa inta amadafa alaihi mun maha yasi wong maka dia toh ingat sewong wajaninul yahudiyu teka rasa orang waktu berputar terus sakumaha porosna ternyata orang ayeuna geus aya di bulan Muharram tanggal hijina nurutkeun ahli hisab qot'i falak sulam munairim ialah jatuh pada hari Sabtu luhur lantaran genep darjah jadi kamari tanggal hijina kuari berarti tanggal 2 di bulan Muharram aya hiji sejarah anu luar biasa yakni tanggal 10 Muharram disebut Asyura. Kangjeng Nabi hijrah di Mekah ke Madinah barang sumping ke Madinah orang-orang Yahudi para ruasa. Kangjeng Nabi nanya kunaon make paruasa. Cek orang-orang Yahudi kami menghormati poe ai kitu lantaran Kangjeng Nabi Musa alaihi salam disalametkeun tina kerman lulus Firaun nu dikerem Kangjeng Nabi Musa masalam. Nah ieu
terjadi harita adalah tanggal 10 bulan Muharram, ianya Asyura. Masya Allah. Cek Kangjeng Nabi atuh ana ahakumi kakula leuwih hak batan anjeun. Lantaran kula mah jeung Kangjeng Nabi Musa teh sadarajat. Mantap Kangjeng Nabi puasa di bulan Muharram tanggal 10 yakni Yaum Asyura memeh Ramadan terus Kangjeng Nabi puasana 10 Asyura. Bahkan terakhir cek Kangjeng Nabi lawistu lamun kuring hirup datang ka gobilin ila gobilin tahun hareup kaula la asumanna at-tasua bakal puasa tanggal 9. Lamun kaula hirup da tahun hareup lain tanggal 10 bae kula deuk puasa jeung tanggal 9. Tapi ternyata Kangjeng Nabi haju maot pupus tekungsi puasa tasua mainan aya bahasa mun hirup mah datang ka tahun hareup endek puasa tanggal 9. Mantap urang mah disunahkeun 2 hiji tasua nomor kadua Asyura. Bahkan sejarah mencatat dibuatna Kangjeng Nabi Adam mun diakurkeun ialah tanggal 10 Muharram. Diasupkeun ka surga ku Gusti Allah yaum Asyura. Diturunkeun ka bumi ge yaum Asyura keneh bae. Dibelumna Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam ku Raja Namrud 10 Asyura. Masya Allah. Keluar tina lauk Kangjeng Nabi Yunus alaihi salam disemprotkeun ku lauk Nun tanggal 10 Asyura. Waduh luar biasa 10 Asyura. Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam ketika diinstruksikan titah nyeun kapal Kangjeng Nabi Nuh nyeun, kemudian nu ariman jeung hewan-hewan sajodo kur dipuateun ka kapal, dipuateunlah ka kapal angkleng-angklengan di luhur kapal mendarat di Gunung Ararat Turki ialah tanggal 10 Asyura. Begitu turun lalapar kabehan. Kangjeng Nabi Nuh coba sesa-sesa kumpul-kumpulkeun. Dikarumpulkeun sesa aya gandum, aya korma, roti bubuk-bubuk, beas dihijikeun. Aya 7 rupa rempah-rempah dibubur ku Kangjeng Nabi Nuh. Uyah jadi teu diuyahan. Ngaranna bubur tanpa garam. Jadi bubur tiis saju di dalam. Tah eta tanggal 10 Asyura. Mantap kolot baheula mengenang sejarah Kangjeng Nabi Nuh alaihissalam tanggal 10 Asyura diurang ge osok ngabubur tiis dibubur teh diuyah ngan digulaan gulana make uyah aja dikadinya ai bubur nama teh diuyahan ngan gulana make uyah keneh-keneh ketel tidak rawan urang rek bubur gitu ulah kanyawan ku Muhammadiyah we
Muhammadiyah nya ngabidah-bidah sia ulah kos gitu urang mun di bidah-bidah ulah ngomong cicing bae geus antep lah aju beres ngabubur kirimannya kayak gikunya di dahar jangan cenah bubur bidah ye kayak gini tanya tahun hareup ngabubur bidah deui lah ngeunah cekana tuh Muhammadiyah kos gitu pinter kodek nya Kanjeng Nabi Idris alaihi salam diangkat ke langit tanggal 10 Asyura. Kanjeng Nabi Isa alaihi salam diangkat ke langit tanggal 10 Asyura. Masya Allah karim. Sangat bersejarah. Kanjeng Nabi urang nyaritakeun simkuring nama maot lain dina bulan Muharram tapi incu simkuring nu ngaran Husein bakal dibunuh tanggal 10 Asyura di Karbala geus dibejaan ku Kangjeng Nabi mantak tanggal 10 Asyura wah di Karbala jutaan manusia lamun inget Karbala wah eta masjidna agrengna luar biasa gudena pohara engke dikunjungi di berbagai negara mengenang terbunuhna cucu Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Karbala wah di berbagai negara 10 Asyura nah iraha ke 10 Asyura tinggal ngitung bae urang mun tanggal hijina Sabtu Minggu Senin berarti tanggal 10 na poe Senin hareup geus jeung tasu'ana Minggu puasana 2 poe Minggu jeung Senin tuh acenah kula mah cenah deuk di tanggal hiji bae kamari waduh mantep jasa tah hiji tanggal 10 lajenna moal tanggal hiji mah janggeus kamari kaliwat ku ari teu niat geus ngawuduk mangkaning isuk bae ngamimiti lah isuk ge moal cenah kebe tanggal 5 Sabtu Minggu Senin Sasarbo berarti masalah lah tanggal 5 ge moal ceknya na kebe tanggal 7 berarti Rebo Kemis Jumat Sabtu cenah 7 ge moal kebe cenah tanggal 9 10 teu nana 10 ge moal ratu krante eta mah budak sudah dendek moal kene bae aya baru kolot dan kolot besi teu kapanggih deui jeung Muharram nu ngarasa kolot dan nu ngarasa kolot ieu aya kolot ge teu ngarasa kolot mapan blon ieu mah kolot aju ngarasa kolot asana aya nyaho kapanggih deui nyaho teu jeung Muharram hareup dek puasa tuh Masya Allah bahkan as-shadaqatu fihi bisab'i mi'ati dirham shadaqah bidirhamin as-shadaqatu bidirhamin fi shadaqah sadirham di tanggal 10 bulan Muharram ye terkecil cek Kanjeng Nabi dibayar 700 tikal terkecil lamun urang mah bisa ikhlas beuki tinggi berarti ulah dicaritakeun cek Kanjeng Nabi moal Gusti mah disanggakeun ka Gusti ku gede-gedena ganjaranan ke tanggal 10 disebut lebaran yatim deuk sedekahna cenah kula mah neuk ti poe ieu bae mulai tanggal 1 tanggal 2 terus sabulan Muharram terus baik terus be orang sedekah istimewa di bulan Muharram terutama dina tanggal 10 bahkan idza wasa'a li ahlihi wa iyalihi wasa'ahu Allahu sanatan sahaja lemah nunyin kajembaran dina tanggal 10 terhadap keluargana terhadap dulur-dulurna nu biasa daharna jeung tri poe eta mah meuli daging
meuli bandeng geus urang ngariung jeung anak pamajikan jeung incu urang ngomong urang ngariung tanggal 10 Asyura ulah diondang tatangga mah urang bae ieu geus keluarga bae mah keluarga bae tah ieu ngangeunakeun ka keluarga dahar ditingkatkeun di poe eta ilum ditingkatkeun maksudna menghargai jeung menghormati kana poe eta lantaran poe eta sangat bersejarah nah ieu wasa'ullah Allah bakal ngajembarkeun ka eta jelema sana tahu sataun eta ujianana laluasa bae pokona lamun urang nyen kajembaran tanggal 10 kaditu lamun boga duit jembar bae jadi bere boga duit bae maksudna deui kitu ih siapa kumaha sih ibabari bae tak Allah dibere ya Allah ya Rabb itu ala iyali wa ahlihi geus kuari mah urang ka kakak ka adik ka mamang ka uwa terus sekitar-sekitarna poe eta pokona nyieun kalaluasaan urang geus puguh pamajikan jeung anak incu kitu keneh ka dulur ka mamang ka uwa tatangga-tatangga karabat-karabat pokona ku urang dibere poe eta teh geus mah puguh asakna atahna we geus nah naon nu dibutuhkeun kunyana daharan-daharan inuman dan lain sebagainya bila perlu nu butuh pakaian ge bere ieu bakalna sataun eta dibere ka jembaran bae terutama jembar hate ikan nu hese ge jembar hate mobil boga pamajikan boga hate ngulunut bae mana teh hese teh kos kitu hese teh wahan aya jelema anu boga duit ratusan juta tapi hatena masyaallah jembar bae aya aya tah kos kitu aya tah tapi sabalik da aya nu boga duit berboga duit tapi teu jembar-jembar neuleuh pamajikan sakumaha neuleuh menggarong musuh jeung pamajikan jeung anak teu betah neuleuh keluarga teh dibere rumit bae aya eta mah geus bae model tapi nu model mah aya jelema keluarga leutik lah cek paribasa koreh-koreh cok tapi aya bae jang dahar aya jang inum aya jang pake aya pamajikan teu pernah marah keur aya seri keur eueuh seri kitu keneh anakna masyaallah nikmat jasa mun salakina nonton TV aju dinasehat ku pamajikanna kalah eueuh mangpaatna kos kitu maning maca sholawat deuh tiis kana hate ya Allah ya Rabbi aju lamun salakina usaha bangun bebeneran teh abuh tiduk-duk disusuk aju pamajikanna nganasehatan kalah ya dunia mah geus dibagi ku Gusti ulah sok hahanteman teh nu penting mah salat zuhur asar berjamaah masyaallah asana teu hujan ge tarariis Masya Allah jajantung tiis teh sejantung ima lain pan kapan geus balik karena jam 1 wajah geus balik ke mana bebonangan mana kempes ban kan itu deh idek mandi teh kudu mandi lah kuda gitu mandi kenceng lompatna sial jak salakina idek dah geus asak sangu geus ada di tempat di warung seguru di imah-imah kerenangan duit sing khusuk waduh salakina aju ngalamun bae aing boga pamajikan ku kieu-kieu teuing cek masyaallah 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 eta mah hareudang dek balik jam 4 ge moal kalah aing lah di babaturan ngajak balik urang balik leh moal aing kunaon kokoprak aya di ieu emangna anak kotok gitu di kokoprakan tetapan senep eta karajaan teh mentak neangan pamajikan anak
mun urang ndek kawin tanya neng bogoh kakak atuh alhamdulillah. Jadi siap ya dikawin ku kakak insyaallah. Siap ente dibawa sugih. Ngalamunnya nak. Kan Kang ngomong gitu sih. Betul aja ngomong teh kumaha mun dibawa susah. Susah makan eukeur. Mun ke sugih siap tante. Oh ya teh. Kakak susah neng susah itu teh kudu ditanya dibawa susah mah. Ya Allah ya Rabbi. Aya bae. Nah urang nyen ka Jembaran dina tanggal 10 Asyura geus urang nu biasa dahar jeung tempe tingkatkeun poe eta mah sanajan tempe-tempe keneh gulaan tempena ulah digoreng-goreng teuing tingkatkeun we urang dina poe eta dah Senin geus urang nyen ka Jembaran meuli hayam. Guys, mun aya langsung meuli bakakak dahar bareng. Jang meuli bakakak urang boga kotok pencit. Kotok ge aya kotok sabaya nu ka imah aya geus. Ieu berarti ya milik urang. Lain Jembar aja sempit tuh. Masya Allah, daerah tanggal 10 Asyura poean yang sangat bersejarah geus ti kuari urang intip puasa urang mun bisa Minggu jeung Senin keur henteu jeung Minggu na geus Senin mah wayahna 10 Asyura mata mah nu sok biasa dilaksanakeun ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tikwari siap-siap bonteng suri buah yang naon cak pamajikan jang ke poe Senin buruk atuh. Geus tikwari aya jeung ka Jembaran ayo geus puasa. Aya terutama yatim piatu fakir miskin keluarga ayo urang jieun ka Jembaran sebab nyin ka Jembaran bakal dijembarkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ieu mah cerita tentang penganiayaan terhadap janin. Nu janin tersebut akibat nu dianiayana indungna, efek penganiayaan indungna imah ku dicarekan indungna wa imah ku dipepe ditenggel indungna wa imah diparak teh diberi dahar teh diberi minum na ieu kaluar borosot janinna ae ieu nu nganiaya kena sanksi buro atau aku obat diberi obat indungna ternyata efek tina obat tersebut mengarah karena pembunuhan. Nah ieu termasuk karena pembunuhan janin kena sanksi. Untuk dokter sok hati-hati. Oh sedang hamil ya tadi beri obat sebab besi ke efekna kana janin tuh gitu. Aya nu ngahaja-haja ngaluarkeun orok tah semacam-macam. Nah ikan tadi teh ya dijelaskan bahwa janin guru janin ngajinayat janin ngarusak janin ngabunuh janin adalah guru naon guru wayai guru teh abdun eta hamba sahaya di urang mah hamba tau amatun atau amat boyongan perang muslim mukmin perang yang kafir diboyonglah kafir lalaki nak jadi abid
awewena jadi aman. Kuarima malah muslim mukmin mukminat diboyong ku Yahudi. Sabaraha ribu manusia nu kuari terlantar di boyongan Yahudi. Teu dibere dahar, teu dibere nginum. Kuari teh aya nu paeh di kam. Iyalah pikiraneun urang sebagai mukminin anu urang teh dulur jeung urang Palestina. Al mukmin lil mukmin kal bunyan yasuddu ba'duhu ibad. Urang teh ieu teh dulur diiket ku la ilaha illallah. Tetapi anehna urang manam jauh lah nu deket negara tetangga Mesir, nu deket negara tetangga Yordan, nu deket negara tetangga Qatar. Kok ieu teh teu peduli amat kos kitulah jalur politik. Nyana ge nurani nama ceurik orang Mesir ge, orang Yordan ge nurani nama ceurik. Tetapi aya jalur pemisah melalui politik. Nah iyalah politik jahat. Demokrasi teh kos kitu. Sehingga urang ngaleungitkeun ukhuwah ku sebab aya jalur politik. Ngahaja ku Amerika di demokrasi-demokrasikeun nu mantak digempur Irak lantaran can demokrasi. Supaya demokrasi engkena tersekat-sekat ku demokrasi. Beda jeung negara Islam. Suriah lantaran kuat gempur supaya jadi demokrasi. Baheula Turki nu sakitu kuatna gempur supaya demokrasi. Ku demokrasi mah kos diurang ku ari agama lemah. Nae kafir-kafir, Yahudi, Kristen. Kitu bae geus. Ketika aya nu berjuang urang teh tersekat ku demokrasi. Aya aturan demokrasi. Kos kieu lah hirup urang di akhir zaman terasa loba kesenjangan. Nu kuat makin kuat, nu gagah makin gagah, nu lemah makin teu berdaya. Agama makin terus didiskreditkan, dipojokan. Terus nu diorbitkeun teh bangsa budaya kufur. Terus politik kufur, ekonomi kufur. Urang kuari geus 100% dikuasai perekonomian jeung perpolitikan ku aturan-aturan Yahudi. Teu berdaya urang. Padahal Indonesia mayoritas Islam, bahkan nu jadi bupati na gubernurna muslim. Ngomong di DPR nama ya kiai segala rupa kiai segala. Lain lalagaan kiai Habib malah. Tapi aya dampakna karasa ku urang kiai nu aya di DPR teu aya. Karasa aya Habib di DPR ku urang maksud karasa teh lain naon urusan agama terangkat apa henteu sih ku wakil urang sebagai kiai nu aya di ditu. Wakil urang Habib nu aya di ditu karasan teu mengenai tentang agama henteu. Iyalah demokrasi kieu bae terus. Betah urang demokrasi terus. Teu betah. Ya wallahu a'lam terserah. Kos kieu di Syria, di Irak, kuari Yaman, geus puguh Palestina. Sabaraha ribu manusia kuari anu teu dikaluarkeun ku Yahudi. Anu teu dibere dahar, teu dibere nginum, paeh terlantar kekuatan manusia paling ge 1 hari 2 hari geus saminggu teh geus jago atuh. Ieu teh nu loba pararaeh di jero kam. Nah, sebelah deui mah dibere cuman dialas lah. Nu biasa misalnya urang teh membutuhkan 20 huap paling dibere 5 huap. Deres kene masih dibere biasana orang membutuhkan 2 liter nyana dibere 1/4 liter 1 hari minum. Gitulah Yahudi lamun geus kitu naon ngaranna biadabna ka urang sebabnya nama denda.
ketika Kangjeng Nabi baheula bergerak di Madinah, Yahudi terbagi 3. Nah iyalah nu aya di Madinah, kemudian nu keluar Mesir, nu keluar ke Eropa. Nah termasuk nu ke Amerika. Nu panjang mun dicaritakeun ngan 3 bae tah nyana kerjasama kuari otomatis kuari teh dendam. Terjadilah seperti itu terus, minoritas Yahudi tetapi kekuatan luar biasa. Sebab lawan, sebab sekelilingnya geus jadi Yahudi kabeh, geus puguh Amerika, geus puguh Eropa, jadi Yahudi ngedukung adalah Israel. Indonesia ge ulah gandeng-gandeng geus jadi Yahudi. Ieu mah pada urang nabe yang ngelanan ngomong teh nya. Ulah bebeja ka batur, ulah bebeja ieu mah pada urang nabe bahwa di Indonesia ge geus jadi Yahudi sebenarnya mah. Nya engke ente ngomong di ditu ulah gandeng-gandeng di sarua. Bebeja bae di ulah gandeng-gandeng cek kiai ge bahwa di urang teh geus jadi Yahudi. Kan udah serang ngomong dah tuh kabeh nyaho tah mah geus. Pasti taya tinggal urang pa bisa-bisa nyalametkeun diri. Selantaran moal kebal urang bakal menghadap ka Maha Khalik Allah Subhanahu wa ta'ala. Beberes diri urang sing hade akidahna, sing hade syariatna, jang aturan ibadah ka Gusti Allah. Ke isuk pageto anak urang didik, anak urang lain lalagaan mah serangan-serangan teh pohara jasa. Geus teu maelu urusan agama kuari urang lamun nyaritakeun urusan kejanggalan tentang agama lapor ke DPR geus teu ditanggapi ku DPR. Mentak wakil urang tinggal wakil. Cenah aya di ditu kiai digolkan. Ih teman-teman kiai gede. Ragag ditanggal caringin teh tigesle. Ih cenah udang-udangna gede tambahan deui Gus ya udang-udang. Acur sia niuhan di Golkar acur inting-intingan pencana kiai kita mah masuk bae ulah kitu cenah kiai pan di dieu ge loba kiai Golkar kena tobat lah cenah aing mendek balik bae jor siap balik ka ditu Haji Hudang oh eta orang jelemana heran tuh dek tobat loba asa bener bae mun kukula dijabarkeun pasti kajahoan salah nah tapi teu daek ngaku teu daek gangge tah kieu can kabere bae cenah kieu bah geus kieu bae bere aing cokot aing duitna aing ka Golkar moal tetep duitna mah dicokot teh hook aja deuk di dahar parabkeun ka kotok hap aja kotok teu daekeun cokot deui ku aing udah beres kabeh. Inting-intingan asal kiai geus ka Golkar bae geus teu manjur. Mun cara orai jadi orai koros. Nu tadina orai taneuh ge barang ka Golkar mah jadi orai koros, ngegel huntu umplak. Ogolo asal kiai ka Golkar geus kos kitu, bae geus pokona asal kiai ka Golkar kitu, bae geus pokona. Ye, cenah ieu mah kiai hebat jasa, deuk hebat deuk teu asal asup ka Golkar kitu, bae geus pokona. Asal kiai asup ka Golkar. Sering amat cenah kiai supaya tobat. Majelis teh gede weus ya, pondok 2 tingkat weus ya. Teu karasa eta ku kiai, berarti di jerona aya kasalahan. Sakali deui asal kiai ka Golkar. Cenah kiai bangun harengeusna aing karunya. Bareng yu urang luhurkeun agama ulah melalui Golkar. Ka mana tuh ka PDI salah. Sugan dan teu pede betah deui ngagadil. Aduh Gusti Allah lagu yeuh batur urang asal kiai ka Golkar teu bisa nyebut cau-cau. Ieu mah cau. Kiai bolon. Asal kiai ka Golkar ini ngaji naon sih?
bulan Muharram masalahna ya. Aduh, hese jasa ieu satu ngaluhurkeun agama. Ieu acak-acakan kos kitu mah teu karasa kunyana. Majlisna bagus eueuh nu ngaji, pondokna bagus eueuh nu ngaji, naon hartina tu maning reot majlisna tapi loba nu ngaji. Kercan ka Golkar mah masyaallah, tak kiai nu ngararaji luar biasa nyeusup tapi bareng asup ka Golkar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah pulang ke rahmatullah. Kiai Golkar bloon. Pan kiai kita emang kitu bae maksudna supaya sadar ya agama acak-acakan di agama. Coba contohan dina kiai loba jasa mun diomongan hiji-hiji warauh kabeh urang kiaina nu ka Golkar. Wa ya abdun abid jadi ka Golkar ya. Hari guru eta hamba wamatun tawamat mumayyizun abidna nu pinter salimun min aibim mabin tur salamet tina cacat jual beli barang nu sok dijual. Abi di mana-mana ya cacat murah hargana pinclang misalna atupan abid manu diarah tekan tanaga pinclang atuh moal bisa nyana jang nanggung atawa nyuhun ngaranna ge pinclang komo lamun jadi supir manu pinclang katuhu mal beres jang ni cegas nu mana tawalangan sabelah aib ngaran ulah nu kitu nu pinter salamet tur salamet tina cacat ieu mahal berarti janin teh di mana aya jelema ngabunuh janin efek tina penganiayaan indungna disingsieunan misarna ku salakina tatanggana ku jawara ku dokter sehingga ngalamun si awewe teh akibat disingsieunan terjadilah aya seperti depresi keluar orok dokter tersebut kena sanksi lantaran di Indonesia mah henteu aya hukum anu mengarah kana jinayat teu aya can selesai berarti urusan anak engke di Rabbul Jalil di harapan Allah bakal diselesaikan ke Gusti Allah ku hari itu selesai di alam dunia di akhirat diselesaikan penyelesaian terakhir ku hari nu menang dielehkeun nu bener dielehkeun nu salah dimenangkeun bisa terjadi tapi di akhirat mah iya jujur jeung adil teh nampak di dunia mah urang dititah ge innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaizil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullah eta unggal Jumat sadunya kabeh ayat eta dibaca wow hebat jasa kiai muina ge innallaha ya'muru bil adli wal ihsan banyak kalian tahu itu kurbayan hail fasal mungkal tekarasa pokoknya gitu adil teh jujur ayatnya tadi baca innallaha ya'muru bil adli wal ihsan itaizil qurba yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha beres mun kurang Aisyah maca ayat jujur tante ulah ngomong yang batur tah mah eta dibaca unggal Jumat ku kabeh unggal khotib nu mantap khotib teh di urang pangheulana ka neraka lantaran ayat eta dibaca ku jalan teu karasa cek Allah sia dibaca ku si ayat aing innallaha ya'muru sajana Allah mareta bil adli wal ihsan tidak adil pugus sia teh teu adil ayo ka ditu ka mana jahanam
Waduh, kayak jahanam. Masyarakat khotib ke mana? Dadah khotib. Ke jahanam. Aduh Gusti Allah doaku. Tadi baca kabeh eta bahasa dunia teh ayat eta mah. Wasal beres be itu khutbah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullah. Kabehan ta masa dunia. Aju adil henteu, ihsan henteu. Ita'i dzil qurba pelit. Yanha 'anil fahsya nonton TV bae nya. Wah, geus. Eta khotib mentak hampura khotib panggeulana ka neraka jahanam. Aduh cenah aing mah teh mumpung jadi khotib lah. Umumkeun ku sia Jumat besok libur. Aduh Gusti Allah doaku. Boro-boro libur puguhnya nama hayang tambah dari poe Jumat teh. Ulah Jumat eta bae supaya saminggu aya 2 Jumat. Emang kumaha digaji pan ku pemerintah. Bolon eta. Sakali khutbah sabaraha duit gar? Sabaraha duit? Tuh. Haji Pendi mah jasar dibayar bareng nya namanya bae. Geus moal menang ganjaran si haji lah. Walasahul nurutkan segala sama kabulu kabirin kudu ditarima nukolot ya ngan kolot lam yajid biramin nantapas ku sebab kolot pikun kolot nama ngan encan kata rajangan ku penyakit pikun kan asal geus 65 kaditu siap-siap tah robah henteu 70 mulai leng 70 kan itu mah geus komo mata komo 80 mah suk-isuk sarapan geus beres nyarap teh kopi geus beres kopi iya mana ieu hiji isuk can ngadaharna naon kakaran cikene ieu kudu digantung ya aki-aki kos kieu geus pamarahan kan ini aing geus tambelarkeun ku sia cenah ieu can diberena naon. Cak nini naik tadi sapiring gimana? Kotok meureun mah. Dibere deui ku nini na di dahar deui sayap deui di blon. Ngepikun mah kos kitu tah, geus beres. Manang meureun setengah jam. Geus asak sangu, jeut. Eta pikun eta kos kitu. Eta ulah kos kitu batu Cilaga. Bo tah batu lain digawe dahar mah lulu. Iya cerita abid geus teu meunang pake tumbal janin nu kos kitu mah lantaran tambah geus teu bisa kos kitu lamun teu rusak silakan eta mah disebut kolot kalapa teh kolot baheula menyebutna kolot kalapa teu kahartieun ku budak bari kieu ceng kolot kalapa teh ai kalapa teh lamun beuki kiring mun diparut dijieun minyak beuki loba minyakan minyakna teh pohara kalapa kolot mah teh mantak disebut kolot kalapa tuh mantak sok aya nu ngalamar neng dae ka itu mah kolot ge kolot kalapa teh neng yeuh lain deui tah mah emang kolot kalapa kumaha artina kolot kalapa teh beuki kolot buruk neng sia ajak neng teh sudah teh loba minyakan neng buruk atuh memang dua pilihan lamun teu loba minyakan buruk aing geus kolotna tinggal gitu bae tah ya seperti Ki Haji nu ngaraji ka dieu ngaranna kolot kalapa eta jadi loba minyakan ngomong kos kitu bae nu teu ngaji eta kolot buruk ngaranna aja urang datang ka ditu ka imah kolot buruk tungtung atas ngaji ribut bae Masya Allah Ustaradoy gara-gara ngaji iya jadi kos kieu teu dipake mah ngaji sekadar koleksi we di jero hate ganjaran mah meunang ieu ngaji ganjaran doang mentek ngaji pelebah dieu mah ya sanajan HSG masalah yo kieu teh batu kudu dibejan jeung kiana komo dibejan atuh kerek teu dibejan guys
Tapi mah masalah ieu mau dinanamkeun sanajan SG sebab ieu teu kapake mah ngaji mah. Teu kapake andai kata ngaji ieu terus ieu sababaraha minggu ieu mah teu kapake ngaji jinayat mah ieu. Geus gampar samak di luar, hees mau anggal masalah. Masalah geus tah geus. Jadi jangan mau permadani, aju mawa anggal kedeng baik gitu. Cek saja teh emang doa tuh ngaji teu kapake ieu mah ya gitu. SB cara orang Arab gitu so masalah. Jadi henteu naon sebab ieu teu kapake. Ngan paling cek nu di sisi-sisi meureun ieu mah can wayah kaluar ti grogol geus dikaluarkeun. Keluar ti heula masalah serius. Istaratu buluguha disyaratkeun buluguha datang nagiro nisausidiatin seperpuluh diat ieu datang ka yustaratu disyaratkeun buluguha nyampe na dina harga nyampe na giro gitu giro abid dina harga saparo perpuluh diat lamun 100 onta bagi 10 berarti 100 bagi 10 seberapa 10 saparo tina 10 seberapa siapa pinter ya budak asa TK ini ngaji kieu jadi 5 tah nyampe ka dinya tah masalah tah mentek fafil huril musim roki gimatu khamsatu abirah 5 onta jadi tegak perpuluh diat 5 tak kudu nyampe ka harga 5 onta si abidna jelema Zaid misalnya nganiaya nyisarwiti nu keur hamil dianiaya dengan cara disingsieunan kemudian keluarlah orok napae atau ditegur keluar orok napae atau diobat keluar orok napae nah iya nu menganiaya kudu mayar diat nak separo perpuluh diat berarti harga 5 ontaeun 5 onta abidna abid teh ya kudu bayar abidna 5 onta lamun hiji onta 15 juta kali 5 seberapa 75 juta berarti bayarna nyana 75 juta tuh gitu ya Masya Allah geus pain takidat bakom satu abiro mun abidna ternyata abidna upadi mah kudu mayarna ku abid di Indonesia mah kan abid dipaksakeun ku kumaha ge abid amat malah aya kajen ku kumaha lain nya amat mah anu kasipatan ku abid jeung kasipatan ku amat maka ieu mah hargana bae tuh sabaraha khamsatu abiratin 5 ontaeun onta nu gede nu bagus 15 juta nah 15 juta kali 5 berarti 5 kali 15 juta saudara 75 bener ente sih masih salah ini mah asal tuh percaya ini mah coba pakai kalkulator 75 juta Masya Allah nah iya kumaha lamun abinna kolot kan kolot mah murah eta kan nu mahal teh nu mahal kulantaran badam pakene umurna 30, 40, 50 mahal lantaran tanagana bagus kene seter kene nu kolot tadi ge kan ulah nu kolot mah lamun datang ka geus pikun kecuali lamun jan pikun ngan harga rada turun teuing mah abid umur 30, abid umur 40, abid umur 50 aya ge umur 80 tapi henteu pikun masalah guys sanajan rada murah hargana kula mah sok inget ieu teh ya dongeng ya aki-aki boga pamajikan ngora ngobelah dieuna ieu keur cerita pikun maksud rada kolot kebelah dieuna si aki-aki muriang diantar ku papajikan ka dokter
Antar ke dokter, periksa, cek dokter dia. Ini ibu istrinya, iya, masih muda, iya. Sekarang gini aja, ini kakek nanti malam suruh kencing, besok air kencingnya, air seninya bawa ke sini, nanti diperiksa melalui air seni. Oh iya, makasih dok. Bener. Isa, memek sare, nyana ki, aki-aki, beres. Nungguan isu kan? Cenden, medinya anda pendipa. Hari jam hiji pamajikan yang ki deh sarua. Tekuat aing pamajikan keluar sieun. Teu kahudangkeun salaki gara dege kolot lah. Ki bae di dinya. Di nu panu urut aki-aki teh tah. Jadi ka hiji Pak. Geus bae beres. Esuk-esuk berangkat ke dokter. Mana bu air seninya? Teu inget ieu dikihan ku nyana. Ini ka hiji. Di sini jok air seninya diperiksa, barang diperiksa, saya kaget cek dokter, kenapa? Suami anda hamil ini. Dari mana jalannya ya? Sejak saya jadi dokter baru kali ini ada air seni laki-laki hasilnya hamil. Wah ini ada apa ini? Sebab majikan sial, ceki aing merenana. Dadok gak jangan dimasalahkan, lo pulang aja lah. Bukan begitu, tapi ini jadi masalah ini. Ini jadi masalah ini, ada kakek-kakek hamil ini. Aduh. Itu lain nyaina nu pikun apa majikan, tahu nu pikun. Kayak geus karolot kara itu eta. Tetek sing hade, aya deui lain kitu tah mah. Ki syaki-aki teh. Teden bae di. Ai diteu lain diadap di luhur meja. Pemajikanana haus diinum. Masya Allah, cek pemajikanna ceuli nu tata dina torek jadi muka, irung mararuka, ieu sing nginum naon? Torek ceki salaki. Obat torek eta nu torek-torek cager eta ka dieu. Mun teu cager tambah torek. Palil hakdi kibatuha palil fakdi wakila la yusaratu cek sakal mah la tustaratu tadi syarat kudu datang la yusaratu kudu datang karena saparo seperpuluh tiap falil akdi kibatuha tetep palil fakdi tetep kanu eueuh hargana bae. Jadi harga nabe lamun abid eueuh cara diurang saya harga. Nah iya harga na sabaraha duit dibikeun ka saya wa hiya li warasatil janin pikeun ahli waris janin. Iyalah ahli waris janin mah berarti indung, kemudian sahabat ahli waris sakumaha biasa ahli waris kewajiban anu mayarna ala akilatil janin ka akilah asobah janin. Wakila cek sagol inta amada fa'alih munyana ngahajak cara dokter aya unsur kesengajaan wajib kasih dokter eta atawa zaid aya faktor kesengajaan menganiaya Jasarwiti ternyata benar-benar hasil menganiayaana sampaikan ngajuru pae ieu menyana nu kawajibanana. Urang kuliah minta bayaran henteu bagus. Guys, unu bagus sama jangan herat maksudna. Kuari lompat ke pondok pesantren Mudirun. Modern. Orang asup ke sanawiyah minta bayaran. Berarti itu bagus jangan herat. Aliyah minta bayaran. Itu bagus berarti jangan herat. Kak Uin. Nya, udi pasal YN minta bayaran. Itu bagus berarti jak Kangjeng Rasul la as'alukum alaihi asup urang ke pos pondok pesantren salap minta bayaran tak eta nu jang akhirat paling ge aya 5 santrina 10 paling ge jang akhirat pai la as'alukum alaihi ajr kuari ya urang ieu keur carita ilal balag bahasana luar biasa ma ala rasul ilal balag teu aya deui tugas rasul kecuali nyampikeun ulah hayang diberena naon ulah hayang agung ulah hayang mulia ulah hayang dibere bingkisan nyampikeun titik ta eta tugas rasul
Nah kuari urang ngundang kiai-kiai naeta aya nu hayang bayaran apa henteu tuduhkeun coba kiai nu mana sia mung nuduhkeun nya nyaho aing ge lah pokona mah moal beres agama dicekel kuno jelema minta bayaran moal beres beneran lain lalagaan ayat ieu mah peuheur ayat ieu mah luar biasa dibaca ku kiaina keur muludan tidak ada tugas Rasul kecuali hanya menyampaikan dan Rasul semata-mata hanya menyampaikan risalah tidak minta bayaran itu adalah Rasul dan itu pun harus dilanjutkan oleh penerus-penerusnya. Di antara penerusnya adalah ulama-ulama, termasuk di dalamnya saya hanya menyampaikan, tidak ingin bayaran kecuali pulang pakai ongkos. Mal beres tak kiai itu. Benci tak kiai kos kitu tah. Seren. Lain dek kaluhurkeun agama tamata. Lain dek kaluhurkeun agama nu kos kitu mah kiai nu kos kitu mah endek nyeun dapur. Kiai hayang meuli mio, hayang meuli sekupi. Aduh, masyaallah. Ieu keur carita hancur-hancuran agama teh kos kieu. Kos kieu ieu lantaran kiaina nu ngancurkeun agama. Kristen moal ngancurkeun agama Islam, Buddha moal ngancurkeun agama Islam, nu ngancurkeun agama Islam mah adalah orang-orang Islam. Piring tilok pasentrok jeung kekenceng tilok. Piring mah jeung piring deui nu mantak eta Ki Hairun baheula hebat ceramahna. Gedang hepe manan hepe ku baturna. Iya. Ya moal aya gedang hepe kagencet ku nangka moal aya. Gedang hepe kagencet ku gedang deui. Berarti kiai ngancurkeun agama, kiai jeung kiai deui. Gedang hepe manan hepe ku baturna. Eta ceramah geus sabaraha ratus tahun ka dieu diabadikeun luar biasa ta ceramah tah. Masya Allah. Eta teh mencan ditelama ku urang. Ya sepeta gedang hepe atuh pasti ku baduh atuh heuh. Jerokeun aya eueuh gedang hepe di luhur ku nangka. Eueuh aya eueuh gedang hepe kagencet ku darmayu. Moal aya gedang mah hepe kagencet ku gedang deui. Tuh, lumantak ke DPR ribut jeung DPR deui. Ya, gubernur ribut jeung gubernur deui. Kiai ribut jeung kiai deui. Tilok aya kekenceng ribut jeung piring. Tilok aya. Malar rasuli illal balagh. Aya tugas seorang Rasulullah kecuali nyampaikan karisalahanana aya ila balagun lakum tegese kecuali nyampaikan karanjeun kabeh timimiti nyampaikan soal ilahiyah ketuhanan kemudian syariat-syariatna kupas supaya disampaikan ku para rasul ari balag-balag teh naon balag teh isolul makna fi nafsi nyampaikan mana ka jero hate biasa nih suratil abdi make bahasa anu rapi yakni make dalil bejakeun Muhammad bahwa pangeran teh aing ngaranna Gusti Allah bejakeun Muhammad lamunnya nanyakeun eta pangeran Allah ieu bahwa Allah teh khaliq naon dalilna bahwa pangeran teh Allah bejakeun kitu dalilna aya dadamelanana dadal melanana teh langit jeung bumi teu kaharti kitu mun aya dadamelan eueuh nu ngadamelna bejakeun tugas Rasul nyampikeun eta bejakeun ku ari Muhammad ka jelema-jelema nu geus iman ka aing bahwa aing teh pangeran bejakeun aing mere syariat Islam hiji ieu teh kudu syahadat 2 salat 3 puasa 4 zakat 5 munggah haji bejakeun Muhammad dibejakeun ku Kangjeng Nabi rukun iman aya 6 bejakeun Muhammad rukun Islam aya 5 bejakeun tah tugas Kangjeng Rasul ngabejakeun eta ka umatna Kangjeng Rasul na 14 abad adu silam parantos pupus dicandak ku Gusti Allah
dilanjutkan ku para sahabat teger la as'alukum alaihi ajr perang sekalipun aing mah semata-mata deuk nyampaikeun nuturkeun Kangjeng Rasul hirup agama sahabat sirna dilanjutkan ku para tabiin sarua masih hanet keneh cak tabiin la as'alukum alaihi ajra aing mah deuk kembangkeun agama nyampaikeun pangeran teh Allah deuk nyampaikeun rukun Islam rukun iman dilanjutkan haneut ku tabiin terus dilanjutkan ku atbat tabiin der kuari aya di TV One dakwahnya nama ke udeng-udeng dakwahnya nama ke pakaian necis dakwahnya na dipapagkeun ka unggal daerah dakwahnya na ka unggal kota dakwahnya na ka unggal kampung wah make tarif pakai tarif ya teh DP 2 juta DP dakwah 2 juta motor ge kuaringan 500 DP dakwah 2 juta mahalan dakwah ya ijeng motor bahkan kuari mau motor aya nu teu make DP acan tah ieu mah geus make DP pulang kudu 15 juta aya nu 20 juta Masya Allah minimal 5 juta tak iya dek dakwah ngadakwahan saha jeung bakal kumaha agama kahareupna kieu lah kehancuran agama teh lantaran henteu nuturkeun ma'alar rasuli illal balag mendek abah kolot kula didoyong kadadengikeun bae ai nyurah lamun maneh dikersakeun jadi kiai aju ngaji ka unggal majlis salim atawa ka unggal masjid atawa maneh diundang tukang ceramah titip mun maneh beki rokok naon mawa di imah ulah sok menta di tempat ngaji mun maneh beki ngopi bawa kopi berikut jeung termosna mun nu ngaji dagang kopi sia di ditu eta pohara jasa kunaon eta lantaran ngabuleudkeun dakwah dek ngaji ulah sok kitu nyieun riweuh ka urang ditu ieu mah masyaallah datang ka ditu ada teh manis yang gede teh manis beres teh manis kopi beres susu rokok dan lain sebagainya riweuh teh lain dek dakwah tah makos kitu mawa sorangan mun beki kopi mawa sorangan mun beki ngarokok sorangan mun kira-kira lapar manehanana ulah ngaharepkeun ngariung di ditu di imah dahar heula atawa di jalan asup warteg heula tulis bae bon kebikeun ka ditu bonna teu beres deui bae jadi kuari mah kiai teh ngariweuhkeun batur ndek kumahan rapna tu dakwah teh ma'alar rasuli illal balad tuturkeun irsalul masar terus selanjutnya insyaallah hirup agama kajen kokoba di tengah-tengah pareumna agama kuari ngadenge urang ngeri jasa geus eueuh hiji nagara anu kuat make aturan-aturan Islam Timur Tengah di mana Islam diturunkan di ditu Saudi Arabia pangheulana hancur kemudian disagedengeun eta geus 57 negara tinggal Iran Yaman anu kuat Irak geus dibombardir sekalipun secara politis menang tapi kan keberadaan negara kuari porak-poranda Libya hancur ya kuari teh negara mana anu masih mempertahankan Al-Qur'anul Karim lain Quran anu teh hebat lain Allah henteu erek kadukung tetapi manusia-manusiana sebab innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim jelema-jelemana ieu anu buang kawara ini miti secara struktur di organisasi teu beres kemudian kuari secara politikna ieu itu birokrasi geus teu cereg secara perorangan anak kiai jeung kiai adu kekuatan kiai jeung kiai silih omongkeun kiai jeung kiai ustad jeung ustad tinggal Amerika Yahudi yang serikeun mantep jasa geus tinggal ngagejeg bunga jegurna bae dibaca didengungkeun tapi persatuanana henteu aya
ketika orang nyaritakan persatuan, ingat Kak Gus Dur, bersatu dalam kelompok apa, bersatu dalam organisasi apa, bersatu dalam wadah apa. Orang teh ngan saukur ngomong mari bersatu, tapi dikondisikan henteu. Di mana orang dek bersatu tuh? Lamun orang salap atau nyieun persatuan pesantren salap, geus ulah aya pesantren salap jeung modern pesantren bae geus. Sebab eta memisahkeun, engkena adu kekuatan deui bae. Islam ngahiji di satu wadah, mantep. Tak kudu nama kos kitu di bawah satu pimpinan. Indonesia di bawah satu pimpinan. Misalnya sahaya Haji Nasir. Mantep. Geus tinggal diganti ke nyana kos negara deui, tapi ieu Islam. Aya di urang mana organisasi, mana NU buktina. Tapi NU na ulah nusok di talian dia nih. Di kaluar. Cau. Ditarik atuh nu kos kieu masal di Paraban di Kombongan ngising didinya kieu didinya. Geus poho ka anak buah ka ditu. Kumaha perkembangan NU. Nah iyalah urang nasib urang teh kos kieu kuari mun urang ningali internasional hancur. Kuari ningali negara urang aya mah aya Muhammadiyah, aya NU, jeung aya organisasi-organisasi nu lain, tapi kan henteu ngahiji. Urusan lebaran bae Muhammadiyah kieu, NU kieu, kunaon teu bisa dihijikeun? Pan Qur'anna eta keneh, hadisna eta keneh. Iyalah na gedean hulu do antara Muhammadiyah jeung NU, buktina kos kieu. Mantak naon dihijikeun? Ieu teh negara urang. Ulama sinikeun kos kitu, Qur'anna mun ditanya eta. Hadisnya mau ditanya Bukhari Muslim eta sia nyembah kasaka Allah, tapi kurang tadi hiji ke di sebuah negara kunaon eta Gede Hulu, sebab kopeana nomor 25 Gede Hulu. Masya Allah dek nuturkeun Gede Hulu teu ente kula mah inget bae ngaji sia palak kula keur ngaji di Garut ge ngaji heula nyelangkeun marah eta abah marah geus ngaji dites geus dites aya kaciklekan setik ngaji deui sia marah ngaji deui beres dites deui seuri geus cukup kunaon gitu cukup cekel engke mah moal beres ya diurang eta bukti kuari hasil daripada digalakan kita ngaji keur tengah-tengah masantren ngaji heula meureun ieu ka hareup bahaya. Ngomong deui lain sakali besi di ka Mekah kanung arora kuari gegelaan kuari sababara kali almarhum ngomong ke situ. Emang kunaon gitu engke mah loba babalai hese, engke mah loba tapi hese, engke mah loba nu ngurus tapi hese. Sababara kali tanyakeun ka hampir-hampir jelema gerak kuari ka Mekah, gerak kuari ka Mekah, engke mah hese bener bae. Waiting list 2 tahun 3 tahun 4 tahun kuari nunggu sampai 8 tahun. Kuari mah aki-aki mah bisa ngan saukur Mekah setahun modar cenah. Ayo siang kumaha? Masya Allah. Leuwih-leuwih ti diundi zaman baheula. Ieu sebuah negara Indonesia. Mantak doakeun atuh kula supaya jadi presiden ye. Ngaminan aing ijazah kitu boga sia. Kunaon rindu aya ngrarapi. Insyaallah hese jasa. Nah iyalah ma'alar rasuli illal aya rasul kecuali nyampaikan risalah. Disampaikan ku Kangjeng Nabi man taqwallahu ya'lamu ma tubdun wa ma taktumun. Gusti Allah nyahuan kana naon anu dilahirkeun ku anjeun jeung anu disumputkeun ku anjeun khususna ka rasul nyahuan mana anu disumput salindungkeun jeung mana anu dikitman disumput anu dilahirkeun mana anu diebrehkeun dijelaskeun jeung mana anu disampaikan jeung mana anu disumputkeun anu disampaikan apaleun kuari ge ka urang amal mana anu disumputkeun Allah nyahuan amal mana anu disampaikan Allah nyahuan. Nah ieulah sing hade jasa lantaran nu disampaikan jeung nu disumputkeun kanyahoan ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala lain sekadar kanyahoan fayujazikum mun urang nyampaikan sesuai jeung aturanana dibales make ganjaran mun urang nyumputkeun bakal dibales make siksaan teu meunang disumputkeun ilmu mah kudu dibikeunan kanu sesuai jeung nu diberena ieu sesuai bere amil bere ieu mah sedang bere jurumiah bere ieu mah sedang bere alfiah bere
ieu mah sedang dibere syariat bere, ieu mah geus mejehna bertorikoh bere, ieu mah geus sedang dibere hakikat sampaikan sebab Kangjeng Nabi ge ieu mah syariat be sahabat mah ieu mah dipanggil Hudzaifah ta'al, Ali ta'al, Abu Bakar ta'al, dibere tama ilmu hakikat jeung sederetan ulama non sahabat-sahabat anu lain teu sambarangan Kangjeng Nabi nu ieu mah cukup salat bae mane mah asal salat 5 waktu teu kudu jeung sunah geus eta malah pokona mah sia mah sorga bae salat doang teu kudu jeung sunah geus sorga lah meureun kadeuleuna nya nama eta waduh berat jasa nama kos jelema menta wiridan daga kiai batur mah dibere jol sia eta mah kula menta wiridan geus sia mah hees bae wiridanna geus balik ka imah barang balik batur menta wiridan dibere deui nyana sugan geus pohoeun kiai jaga sabulan ku hari Assalamualaikum waalaikumsalam wah sia ieu mah batur dibere wiridan kula menta wiridan ka kiai sia mah geus bae wiridan hees bae asal tas isa hees pan kaing mah SD jeung eta sabulan batur menta wiridan dibere deui batur mah nu sholawat anu hiji nu macam-macam termasuk zikirnya geus pohoeun meureun ka 3 kali menta wiridan deui ka kiai sia mah wiridanana asal sisa hees bae geus nista maja utama ceknya aing mah diberena jangan hees doang kunaon aing mah heran orenganan nya nama mun teu hees nonton TV malulu jadi geus sedang ku hees ge geus jana mah wiridan gede eta sebenarnya asal tas isa hees rep hudang subuh sorga si eta mah sebab asal hudang bae TV remote ngan teu lecet doang ciat TV geus nu bagus guys ya naon garang-garangna nu leuwih ti TV teh ngomong atuh sia baheula mah parabola kuari mah geus laptop internet dan lain sebagainya Masya Allah eren-eren subuh bae geus teu nyaho kalar kidul geus wiridan jelema nu kos kitu mah ngees eta cek urang sepatan mah rawa gidang mah ngees hebat bae geus sakitu teu ma'al rasul illal balagh Allah la yastawil khabith wat tayyib walau a'jabaka kasratul khabith wallahu alam bimuradih kul tugas anjeun Muhammad bejakeun sampaikeun la yastawil khabith wat tayyib teu akur khabis jeung thayyib bedakeun Muhammad bedakeun sampaikeun ku Kangjeng Nabi la yastawil khabis wat thayyib baheula di Mekah di Madinah geus disampaikeun datang suarana ka Mesir ka Irak ka Iran ka Yaman Timur Tengah datang ka Eropa datang ka Australia datang ka Indonesia kuari ku urang kadenge Muhammad bejakeun ka ahli-ahli Cilongok, ka ahli-ahli Pasar Kemis, ka ahli-ahli Cikupa, ahli Balaraja, Sepatan, Serang, Pandeglang, khususna Banten, umumna malah anu halaladir ngararaji be di dinya sanajan ngajina handapeun tanggal Ambon mad. Bejakeun mad. Sanajan belah kulon mah bari ngararopi be ngaroka kajen mad. Bejakeun mad. La yastawil khabith wat thayyib gitu teu akur khabith jeung thayyib naon khabith khabith ditafsiran di dieu haram thayyib ditafsiran halal bejakeun Muhammad ka umat anjeun teu akur kitu haram jeung halal beda ke jurusanana haram mah neraka halal mah surga bejakeun sasakalana ayat ieu diantarana kieu diturunkeun di hiji lalaki nuzila fi rajulin sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hiji lalaki tumaros ka Kangjeng Rasul ya Rasulullah innal khamra kanat tijarati Gusti Rasul hampura dagangan abdi mah dagangan minuman keras
bir arak abdi mah dagang teh eta bae dagang teh eta wa ini jama'tu min baiha malan abdi bisa ngumpulkan harta tidak penjualan barang haram tersebut geus lempang ieu teh geus berjalan ya Rasulullah geus aya kanikmatan abdi dagang arak teh geus bantet jasa bahkan tuh gedong geus kajieun tuh kendaraan tuh sawah abdi rek tumaros ya Rasulullah pahalian pauni min zalikal mal apakah aya manfaatna abdi ngumpul-ngumpul harta hasil dagangan daripada haram tersebut qala cekang yang nabi innamil tapihi diteruskan kene ku eta lagi pahalian pauni min zalikal mal min amiltu fihi wa bi taatillah aya manfaatna abdi dagang ngadagangkeun homer kemudian hasilna jang taat ka Allah andai kata aya masjid dibangun abdi nyumbang aya pondok pesantren dibangun abdi nyumbang aya fakir miskin anu butuheun abdi nyumbang bila perlu abdi jang munggah haji lah jang munggah haji tina hasil penjualan homer kumaha ta ya Rasulullah faqala cekang yang Rasul in anfaqtahu fi hajjin aw jihadin aw sadaqatin lam ya'dil jinaha ba'udatin anjeun dagang homer kemudian hasilna ku anjeun dinapakahkeun pake munggah haji pake jihad fisabilillah pake sedekah fakir miskin ngabangun masjid pondok pesantren dan lain sebagainya eta pagawean anjeun teu ngabandingan ka jang rambetuk aca nanaonan teh innallaha sa'nya na Gusti Allah la yaqbalu illa thayyib moal narima kecuali nu bagus nu halal ulah oh jadi abdi ulah ngadagangkeun kitu ulah tutup lalaki eta geus atuh aya diharamkeun ku Gusti sugan teh mah jaya manu nginumna ge orang kafir ieu abdi mah dagang teh jang minuman orang kafir be jaloba Yahudi ya Yahudi mah teu kakenaan ku hukum Islam nya mah marabok be atuh abdi dagang jang ngadagangkeun ge eta mah jang Yahudi ieu teh sugan be aya mangpaatna pake munggah haji ku abdi teh pake sedekah cak Gusti Rasul teu aya mangpaatna boro mangpaat gede jang anjeun di dunia di akhirat di dunia na ge geus teu aya sabakatul hibr aja nanaonan barang haraman mentak sampaikan Muhammad la yastawil khabithu wa thayyib teu akur barang halal jeung barang haram jeung barang halal walau ajabaka kasratul khabith sanajan ngapoharakeun ngabitakeun ka anjeun lobana haram tinggal Kangjeng Nabi nyaritakeun khabith jeung thayyib kabagi dua aya khabith jismani aya khabith ruhani aya thayyib jismani aya thayyib ruhani aya haram secara jismani bir khamr mensen vodka dan obat-obat terlarang eta teh najis nanya jismani tai eta teh najis jismani tai kotok pertaian getih eta najis jismani khabith jismani aya khabith ruhani mana khabith ruhani teh basul khaba'is ar-ruhani al-jahlu khabith ruhani teh bodoh khabith ruhani teh anu dilaksanakeun berdasarkan bodoh ria khabith ruhani hasud khabith ruhani takabur khabith ruhani tayeta khabith teh aya khabith jasmani aya khabith ruhani thayyib sarua bae aya thayyib jasmani bagus secara jisim secara lahiriah ge memang halal makanan nu dihalalkeun aya thayyibna thayyib ruhani naon thayyib ruhani ilmu thayyib ruhani ma'rifatullah wa rasulih thayyib ruhani jadi dua-dua aya khabith jismani aya khabith ruhani kuari
akur anu hobis baik jismani maupun nuruhani jeung thayyib baik nu jismani maupun nuruhani kuari urang buktikeun aya hiji jelema make baju narapih jasa make jas make samping mahal aya samarenda nu hargana 5 juta walaya nu make teh lantaran sutra eta anu ilahar baelah 1,5 juta atawa 1 juta terus pakai baju batik Pekalongan hargana murah ngan 15 juta malah anu meuli di Cikupama nya meuli nage di mingguan 50.000 ngahutang emang eta pejabat batikna sabaraha duit beringkak bulu mun urang nyaho Habib Abdullah Pekalongan nyaritakeun di zaman Soeharto nyana tah nu boga pabrikna ngaranna Habib Abdullah pernah nyana bergelut di NU eta teh termasuk orang dekat Gus Dur ketika Soeharto kunjungan ka ditu ka pabrik nyana pesanan dari Soeharto per potong 40 juta zaman harita Habib Abdullah nu nyaritakeun nu boga pabrikna langsung per potong 40 juta urang mah 40 juta maling meuli sekupi 2 cenah kiai kunaon sih ngomong-ngomong sekupi bae aya ustad dibere sekupi ku atut jadi aing kadadengikeun bae masyaallah tah kuari make baju anu luar biasa make jas aja orang mamawa tai kotok di luhur di kieu-kieu oh sia teh najis dipaksa kurang di kitu-kitu ayo dikenakeun ku urang ka baju jas dam goblok sia tolol sia mun kira-kira pejabat eta bisa diseret ta jelema teh bisa diadili eta namun jelema sugih doang marah aing teh hayang geus wauh jeung sia goblok sia nganajisan aing marahna antep kadaek lantaran ieu pakaian dinajisan atawa awak urang dinajisan pasti marah urang kajen kukumaha ge ieu hobis jismani tapi ketika dar bae didatangan hobis ruhani ngobrol urang jeung nyana bagaimana perkembangannya ya udah soal pilgub gimana? Ya biasa-biasa dah. Hasilnya bagaimana? Itu sebetulnya padahal sudah banyak yang dikeluarkan oleh Atut. Iya, termasuk Kiai Anu. Kiai ada. Coba panggil sini. Kiai, kemarin ngadukung Atut mood. Emang Kiai diberi duit sabaraha? Sekupi. Kiai eta pejabat lamun dibere dioles santai kotok marahnya na tapi eta kiai ketika dibere hobis ruhani sekupi ti Atut hehehean huhehehe pasang ku sia otak hobis ruhani tah beres ya da ngomongkeun batur anu timbul rasa takabur hobis ruhani di jero dadana di jero hatena di jero otakna pinu teu pernah nyana teh ngalengis toel ku tai kotok marah toel ku ari ku tai urang marah sarua bae marah bae wari ngecek kiai bae heula di kiai di sabaraha tahun ieu ngajar aduh alhamdulillah ya 15 tahun mah cenah santri ya 50 mah alhamdulillah lah cek teh insyaallah ya tuh kiai mah kieu bae paling ngariung nyalateun bae tah nu penting mah cek teh menang ridho Allah bae mantap tah kiai kadang ikut ciling ngageleger mantap kiai iya aya bir ya haram teman bo iya hampura kiai kula boga ieu aya 2 stik mah naon eta ekstasi haram banyak kiai make ekstasi tolol haram tah monggo kitu mah teger keneh tak kiai ngaharamkeun teger keneh tak kiai ngaharamkeun
Dek baik ieu kuari boga motor tante. Henteu lah teu kudu ceuk henteu. Boga motor lah ya sok dijemput. Henteu ieu mah kiai ye. Aya motor murah lah asal make DP bae kredit. Sabaraha emang kreditna ya DP nangan 500 ka kiai mah teu kudu geus lah. Asal aya KTP bae geus teu naon. Ji boleh oge jak kepentingan kiai. Lumayan eta kiai mantep lah geus pokona mah jangan ngariung nyalateun ka silaturahmi. Ji bener oge nya. Heuh tah diangsongkeun ku nyana KTP-na. Eta hobis ruhani ditarima. Saha kiaina teh umal bejakeun ku aing aya we pokona mah. Aya tah eta hobis ruhani teu karasa ku nyana. Jol gaya pilgub. Assalamualaikum lurah datang ka dieu. Waalaikumsalam. Orang teh pandeuna rek milih pamimpin gubernur. Oh muhunnya, muhun. Aya meminta bantuan we doana ka kieu supaya istighosah. Rin ro. Je bener oge nya atuh. Aja kumaha pengkondisian atuh ayang ke ti atut istighosah teh lamun peuting sapeuting dibayareun 300 engke jan biaya-biaya nu lain ka kiai mah geus sakali eta aya 2 juta mah geus istighosah lamun gede-gedean aya bangsa 10 juta mah ji lumayan oge eta mah ku kiai dek digunakeun kumaha bae nu penting mah ti ditu aya 10 juta bae kita mah ku kiai dek dibayarkeun 5 juta gitu mah ku kiai bae nu penting mah ngadoana mah istighosah rin istighosah. Guys teu naon dicokot duit istighosah. Nah ieu hobis ruhani teu karasa. Hobis ruhani baca ku sia kitabna. Hobis ruhani ieu keur jelas-jelasan ieu. Dibere bir mah haram, dibere ekstasi haram, dibere kitu BK haram. Diberi riaib haram, diberi kredit mah ya boleh lah. Diberi kuari ti atut eta hobis ruhani padahal hobis jasmani mah cukup ku disese sampaikan garing pake deui tapi hobis ruhani datang ke akhirat nyebrang di jembatan Siratal Mustaqim gulimpang kiai tinggal kiai kadenge ku ceulis ya kadangnya kayak nonton menang mah cicing bae engge nyaho sia teu meunang lah mun meunang mah sia tetep cicing hobis ruhani ya Allah ya Rabbi awas aya hobis jasmani aya hobis ruhani encan riyana encan takaburkeun bae eta mah urusan ahli tasawuf ieu mah masih kena pikih keneh hobis ruhani lain lalagan ya kos kieu mulai geus kuari beres pilgub santri teu bartah di pondokna nyanana henteu tentrem datang deui konsultasi ka kiai nu rada luhur. Waalaikumsalam ye ja kiai muhun naon tuh kiai henteu aya naon ngan ieu kunaon meureun barang mantas pilgub hiji eueuh katenangan jeung eueuh katentreman nomor kadua santri ciling cincat bae ieu teh ji naonnya coba kiai cepang istikharohankeun teu beunang ku kiai di istikharohan janyanana tatadina henteu blak-blakan kieu kitu mungkin eueuh tatadina 50 turun 30 turun 20 turun deui nyanana ge henteu tentremkeun bae heula urusan santri mah tamah atuh endek aya bae mangga henteu aya tapi katentreman jiwa nu eueuh dicabut ku Gusti Allah na taufik tentrem ibadah nu tatadina ngeunaheun witir 11 atawa 5 atawa 3 kuari hilang nu tatadina nikmat salat di peuting kuari leungit gara-gara istighosah rin istighosah hanya 10 juta jeung sekupi hiji cabut ku Gusti Allah naon eta hobis ruhani asup ka jero awak geus puguh baheula di zaman Golkar sabaraha kiai anu terbunuh ku Golkar terbunuh karamahna terbunuh maunahna terbunuh daekna terbunuh leuleuna terbunuh kakiaianana hancur ku Golkar lain Golkarna tah hobis ruhani nu nyulusup ka jero awakna berat ieu mah ta ieu la yastawil khabith wa tayyib cukup Gusti Allah
nitah ka Kangjeng Nabi Muhammad sampaikan kul bejakeun ka urang Cikupa ka urang Pasar Kemis ka urang Blaraja ka urang Serang urang Pandeglang urang Rangkas Betung bejakeun la yastawil khabitsu wat thayyib. Wih, cenah pugu dengan 500 kemudian orang menang sekupi, menang meo. Walau a'jabaka kasratul khabis sanajan ngapoharakeun, sanajan ngahengkeun, nganehkeun lobana haram tersebut. Nenden duit 10 juta, biangna diantep kurang di bank, kurang nyokotan taina doang. Ngeunaheun, woh kabita walau a'jabaka kasratul khabis. Khabis mah khabis bae. Depositokeun ku sia di bank ngeundaheun ku ari dahar modar sia sok geura nyebrang di jembatan Shiratal Mustaqim ngaku limpang sia lantaran naon aya khabis ruhani di jerona. Nauzubillah min zalik wa min zalik ieu khabis jismani mah katayan seseh kanejisan seseh katay kotokan seseh awak bisa disabunan kurang masih cabun capluk beres selesai selesai guys mun kana hulu atuh make kitu naon kitu ngaranna sun silek lah urang Amerika ieu aing mah teh izin ngomongna aslina bahasa kos kitu ja tah geus beres selesai seseh garing pake deui tapi khabith ruhani mungkin datang ka paeh dicabut taufik ku Gusti Allah. Naudzubillah min dzalik wa man dzalik nu kamari kabere nu keur ieu kabere istighfaran aya keneh jalan nu mentak ngaji ge urang teh supaya nyaho jalan na ieu duit 10 juta teangan deui bikeun deui ka nu merena bikeun deui ka nu merena mun dibere motor bikeun deui ka ditu cenah ieu mah ikhlas tai podol sero ikhlas. Oh ikhlas-ikhlasan bikin khabis ruhani tamah nu kos kitu. Cenah geus dibangunkeun ka pondok ulah kadeuleu ahengna jeung agrengna pondok. Runtuhkeun eta pondok, bikeunan batana kanu merena ka ditu. Nyieun sia tihang awi mun hayang bener-bener manfaat. Lain lalagan la yastawil khabis wa tayyib. Sing hade ieu. Lain leutik-leutik masalah ieu ayat ieu teh. Dumantak sabaraha kiai hancur. Khabis ruhani nyurusup ka jero teu karasa dibere ku camat teu karasa dibere ku bupati teu karasa dibere ku kandidat teu karasa set nyurusup istighfar dibuka ku hari permasalahan istighosah aya khabisan di jerona besi teu nyaho ngaji ulah dibejakeun kanu sejen urang bae manu ngaji urang bae manu ngaji ke ngaji bejakeun deui ka ditu nya aya urusan dunia jang agama aya agama jang dunia. Imam Ghazali geus ngajelaskeun jelas jasa aya urusan dunia jang agama dagang urang bisnis urang tani urang hasil dunia alhamdulillah aing boga dunia 1 miliar pake bangun masjid. Aing boga dunia kaya aing tina dagang boga 500 juta jang pondok pesantren. Aing kaya ye boga 100 juta jang pondok pesantren. Istimewa ta jelema boga dunia jang ngaluhurkeun agama. Paeh surga. Ku ari tibalik. Agama jang dunia. Agama jang dunia. Yuk urang maca sholawat Nabi. Baca salawat istighasah agisuni dan lain sebagainya. Urang istighosahan panggil kiai, panggil ustad, panggil santri, dibiayaan beristighosah ibadah tata istighosah jang atut istighosah jang WH istighosah jang lurah istighosah jang partai geura modal marakas ya kahartin teu supaya ngarti ya aing ye aing teu keras ya teu ngarti bego
itu kahartieun bae ku kiai komo tama isi gosah jang PSSI mah. Tah dengekeun tah aya dunia dipakai istighosah jang akhirat sorga. Aing boga jabatan ieu mumpung aing keur ngajabat ku aing dek dibangun agama yuk ku aing dek didorong kiai supaya aya kemudahan jabatan aing jang agama sorga menggunakan fasilitas jang agama nyen strategi jang agama aya anu ngabangun gereja teu ditanda tangan ku aing aya anu ngabangun pesantren tanda tangan ku aing sorga eta keur carita ngagunakeun jabatan wewenang wari aing boga dunia jang masjid hasil dagang aing mah dagang jang agama jang masjid jang pondok pesantren jang fakir miskin sorga dibalikeun kuari istighosah salawat nabi urang istighosah yasinan jang naon kelangsungan seseorang jangan langsungkeun jahna jangan langsungkeun mauna neraka. Masya Allah mantap inggis meringkat bulu jakulang meringkat bulu kok tuh bisa maca kadinya acan baca tafsiran la yastawil khabithu wat thayyib aya dunia pakai agama aya agama pakai dunia ulah sambarangan tah sing hade nu mantap Allah maha uninga sing hade tadi geus dijelaskeun ma'alar rasul illal balag ieu keur nyampaikeun ieu ieu teh penyambung lidah daripada Kangjeng Nabi sampaikan hol bejakeun haji uci kusia ka jamaah bejakeun la yastawil khabis wat thayyib teu akur khabis jeung thayyib bejakeun cek jamaah alhamdulillah ya rabbil alamin balik ka imah ayah lu datang deh Waalaikumsalam ya itu mana boleh tidinya di Jati ceneta kenapa ya itu naon di tas iya duit bisa di pimpinan kula Golkar cenah kumaha atuh aya diterima bae atuh kerenteuna bae atuh masalah ieu mah ikhlas ieu mah nitip bae di dieu doana doang ieu mah masalahna sabaraha duit eta aya 15 juta mah Scoopy mana mentanya kabayang gunya aya geus teu masalah tuh itu mah doana bae nya mun ke bapak ka dieu ke isuk pageto mun beres tunda isuk poe minggu ngajikeun la yastawil khabithu wat thayyib walau ajabaka kasratul khabis sanajan ngapoharakeun jeung ngabitakeun lobana haram tapi tetep sakali haram bae teu akur jeung halal barang asar kadatangan ku toko Golkar mah duit 15 juta nang ngaji isuk-isuk teh bahkan peutingna malam Senin diajak istighosah kadvitas etik acan aing ngadenge kiai bahasa istighosah lantaran naon nyaho jero na Imam Ghazali geus ngabagi sing hade urusan dunia jang agama jempol urusan agama jang dunia neraka sia Masya Allah jasieun la yastawil khabithu wat thayyib teu akur